Kurang cemrot tuh banget. Balik sok loba omong paling. Si Combro gitu lain. Jika si Combro. Tapi ke aing tumben tuh ngeureun. Si Combro sih kan mah. Pada witenya lain ini urusan dewek. Wah, oi. Ayo support halus, oi. Wah, ada di dia loba ya. Ari mungkin popo wae, wah. Coba lah. Combro dek nanahannya ke walungan. Tak ngusip uraukan. Sakararahan nih. Yang kurang Combro tutup. Kok saya bawa-bawa, lupa si Combro, hariwang. Si Koplok, ngusip gede cake yang kagubuk cah. Bro, Combro ini. Combro tutung. Koplok jempe wae di bro teh. Budek teh kumaha. Saya kagubuk cah. Senang manusia teh. Ayo, ini teh musim teh lain nyata ya. Saya kagubuk cah, macam dia. Tarik sebelum dulu, bisa deh. Tara kan biasa ge saya teh ngoleh ka aing keur naon gitu boleh diheureyan ku sia ngomong aya naon saya teh kos jeung saha wae eta beungeut kurang ajar namun dirasa kelakuan tara aing ge muring ka kieu bulu beuteung. Nah, aki-aki jangkar kehet dah. Nyaho aing keur nguseup. Aing teh loba ngomong teh barusuh, dar digugusur. Pusing. Mantap. Koplok kunaha. Kasama kitu budak. Jadi harimau. Balik malam Ketang. Iya aing tadi diganggu si Sabah. Kok aing kemana? Cariin dia. Nado mah aing ka mana hiji. Kurang ajar ngencar. Nah, mana ngencar? Saha? Saha ieu dikecarkan. Si goblok. Ieu mah. Mungkin kudu mah. Ieu mah pasti ulah si Combro ieu mah. Ini rasa si Combro. Us. Agus. Di siap-siap.
Apaan sih? Goblok. Tuh. Nah, rasakeun sia siapa kolot beung beungan aing kita tadi diganggu ke meseup sia. Aing siapa na? Cek aing oge saya tak kurak sia. Mantap kemana? Ampun bah, ampun. Rumah aing di alung. Lain orang lain. Hah? Lain ngecarkeun? Lain orang lain.